kaum dangu teka raos ari waktos teka ciri datang na wanci teu sakara-kara patepang deui we sareng simkuring saeutan wantara anu ngalangkungan ieu acara gandrung pangrungu Sundana Radio Elugi Pariwara sampurasun kasadayana kanca mitra kaum dangu Elugi Pariwara. Satu acana oge ti simkuring piwejang nu kirang senang carios nu mata gonok pamugi teu janten rengat kana manah ulah janten nyungkelit kana ati bahasa loba rupana tingkah oge seueur laguna ngan tinggal urangna tiasa milih misahkeunana ulah cubak-cabak sakira matak bareu ulah sok tamarakan sakira matak beureu. Hapunten anu disuhun ti sakulawargi nu ngasuh gandrung pangrungu Sundana Elugi Pariwara. Amit kanu mangku lemur kanu nyungsi dinu sepi anu keur geunah tumanina. Bubukaning carita poe Kemis harita teh dina tahun 1885an kurang leuwih 20 tahun anu katukang kira wanci jam 3:30 sore maju ka waktu magrib kaayaan alam rada poe karita langit angkep tur hujan ngaririncik barijeng dordar gelap sing jalegur. Kacaritakeun di hiji imah sisi jalan ka Sukabumikeun katingali 2 jalma anu keur sibuk beberes meresan sound system teu aya kacape kawantu hayang geura buru beres si horeng geuning eta teh Mang Robot jeung Mang Uhe anu sapopoena tukang masang sound system anu kakarek anyog ka imah mulang masang sound system ti daerah Kacamatan Pabuaran. Dina acara hajat ngawinkeun anu hiburanana organ tunggal Kang Asore Entertainment ti Sagaranten. Kira wanci jam 8:30 beres meresan sound system. Mang Uhe amitan ka Mang Robot nu jadi dununganana rek mulang ka imahna da pagawean geus beres cenah. Ari Mang Robot katinggalina ngoloyong ka jero imah rek ngareureuhkeun kacape cenah dina kursi tamu bari kaayaan awakna lungseh tunuh jeung balideg sirah kawantu geus masang sound system ti kamari peuting disambung beurangna sapoe jeput na beuh dangdut organ tunggal karasana mani asa ngengengan keneh kana ceulina jaba ditungtungan ku hujan anu kacida badagna. Selang sawatara waktu kakara oge arek gek diuk dina kursi tamu rek ngalengut maksud nama tekung sililah aya nu keketrok kana panto bari uluk salam ku sora anu hanaruan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Atuh Mang Robot ngagebeg bari jung nangtung tina kursi sabari ngajawab salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Mang Robot mukakeun panto bari mata simeteun ningali tamu anu pangawakanana jangkung badag jeung teu wawuh deui. Oh, raya tamu geuning, mangga lebet. Mangga lebet. Pokna Mang Robot dareh deh ngajak tamu ka jero imah. Hatur nuhun. Pokna eta tamu bari diuk dina kursi. Punten dupi ieu laras bubi Mang Robot. Sumuhun Pak, telepat abdi pisan. Ari kitu aya pikir saeunaon atuh? Aduh, kaleresan pisan atuh. Punten abdi tulungan dicarak maksanda we. Punten abdi tulungan bade pesen pangmasakeun sound system kanggo acara hiburan tiasa gitu. Mangga, dupi kanggo kaping sabaraha diangonna? Badawi, ieu teh ngadadak pisan. Hoyong wengi ayeuna acarana teh. Pok eta semah bari setengah maksa. Wengi ayeuna leng atuh Mang Robot harita ngahulang. Sajeroning pikirna nakirana bisa kaburu kawantu harita waktu jam genep leuwih geus jam genep leuwih saparapat waktu magrib. Bohon, wayahna we. Tulungan abdinya. Pokna eta jalma bari rada maksa. Sabaraha umpami nyawa sound system sakuplita? Oh, biasa we perkawis harga mah. Pami perkawis harga mah 350.000. Pokna Mang Robot nawarkeun harga pasaran zaman harita sakitu teh. Mung punten, abdi kedah milarian heula mobil rupina ye kanggo ngakut alat-alatna. Rupina rada telat margi ngadadak pisan. Bohon, satujulah. Harga sakitu mah satuju. Mung artos bayaranana wayahna engke di ditu ya. Sareng tong salempang Kang, perkawis mobil mah abdi oge nyanak mobil mah truk double. Tong salempang perkawis mobil mah abdi nyanak truk double tuh. Cek eta tamu bari nunjuk kana eta mobil truk bawaanana. Ret atuh Mang Robot ngereret kana eta mobil. Barang direret gebeg harita Mang Robot ngagebeg sabab eta mobil truk bawa tamu teh geuning warna cetna sarua hideung sakuruling bungkingna. Mang Robot harita teu loba catur sabab waktu geus nyedek ka magrib jaba alam harita tambah poek jeung hujan anu ngaririnci. Atuh Mang Robot guragiru nyiapkeun saset sound system komplit. Sanajan beri jeung awak teu puguh rasa, sirahna lalieur, dungdeng campur aduk teu puguh rasa. Najro pikirna Mang Robot, teu kudu ngabejaan Mang Uhe jiga nama. Cek Mang Robot harita, Mang Uhe babaturanana anu bisa ngabaturan. Sabab Mang Uhe geus mulang ka imahna, kawantu imahna rada anggang ti imahna Mang Robot. Jeung kawantu harita mah can usum HP jiga zaman ayeuna. Mun aya mah tangtu ditelepon Mang Uhe teh titah ngilumaturan. Na pikirna Mang Robot kenai rek menta bantuan we jang ngakutan mah ka tamu teh. Punten Pak, kumargi abdi teh aya rencang kanggo masang sound, ieu bade nyuhunkeun dibantosan we atuh nya. Tong salempang Kang, pasti dibantuan. Kira-kira sabaraha jalmi priyogina? Paling ge 2 we. Da kanggo angkat jungjung box salon wungkul sareng ngajagaan genset. Oh, siaplah. Saberesna peralatan sound system dipuatkeun kana truk. Henteu poho Mang Robot pamitan ka pamajikanana rek masang sound system deui. Bu, doakeun bapaknya sing lancar tur salamat mulang deui ka imah. Ayeuna keneh bapak kudu masang sound system sabab ngadadak penting ayeuna acarana. Apana nya bral didoakeun ku ibu sing salamet tur hasil nu dipimaksud apana. Bu, dikantun bunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bari nutupkeun panto.
Kira-kira wanci sarupna bari hujan ngererincik dordar gelap. Jabah poek Mang Robot miang ti imah dina truk bawaan tamu nate. Dina mobil truk teh kira-kira aya opatanana. Dina sejroning perjalanan Mang Robot asa aya nu ganjil asa aya heran. Anu dina mobil teh teu aya nu karenal saurang-urang acan. Duka urang mana maranehna teh. Ngan anu inget mah eta mobil teh majuna ka belah kaler. Jeung heran eta mobil truk teh warnana sarua hideung sarta terpal tutup bakna oge hideung deui. Naon make loba pipikiran teuing, nu penting mah asal salamet we nika tujuan. Bari jeung teu puguh rasa da puguh awak lungse jeung panon tunuh teh. Mang Robot teu karasa manehna ngalengut tuluy sare dina mobil truk anu sarua hideung teh.